hiji di mana ngomong sok dablong. Di mana ngomong teh sok dablong. Mun cara sayur mah di mana ngomong teh tara aya bukuran lagi. Tai we ngaplang nyai we unggul. Padahal eta ngomong dablong teh kudu dihindari bener kan? Sabab turun nyamun ka urang bahwa urang nalika ngomong sok bohong. Kira-kira nak tong hari gani dina bohong sanajan dina serius na oge ngan batur nyamun ka urang sok ngabohong. Kira-kira percayaeun moal. Urang teu ngari datang ge jelema sok ngomongna dablong. Karek eder ngomong kata jelema nu karek nu ngariung teh budal beri apa gitu ngalaan senal we sabelah dong jeung aing sama ngomong ka deui leungit teh kapercayaan bah sabab dia sok ngabohong. Kuduna atuh cara Tuan Syekh Abdul Qadir rajana sakabeh wali dina sakali mangsa anjeunna ti lemur bade angkat deui ka pondok istilah di urang mah di bahanan beas di bahanan ujang kaset di perjalanan mun aya anu nanya mun aya anu mugat tong sok ngabohong jujur jawab anu saeulah gitu riwayat Syabul Qadir angkat ti lembur ka pasantren malum zaman baheula halusna oge numpak ontak di Arab goreng nama lempang biasa jauh ti lembur ka pondok pasantren anu bade di cician nyorang oge berlapis-lapis gunung aya paribasa turun gunung unggah gunung turun gunung unggah gunung turun gunung unggah gunung nyorang sabaraha lapis gunung tapi eta 4 gunung sabagiah nyorang perjalanan anu jauh dari jauh ka lembur amplang-amplang manggil lembur tes biasana lamun perjalanan jauh ka lembur ya sok aya anu megat kang begal kang mawa kang umpas begitu saya Abdul Qadir Jailani nu mapah we menempuh perjalanan mangkat ka pondok tengah-tengah perjalanan jauh ka ditu gajleng dinu bala ka tengah jalan berarti rek meka sayyidina Syabul Qadir pasti bahasana anu megat mah moal lemes moal sopan tarik balik kasar panas ya balik ka mana salira naon anu dicana ka mana sih Arca tadi amanati kolotna di mana aya nu megat atawa naon wae lah kajadian ulah sok ngabohong jujur we jawab urang ieu geus puguh dipegat cenah ahli perjalanan ditanya rek ka nasihat jujur sayyidina Ali Syekh Abdul Qadir Jailani teh jujur ngajawab bade angkat kapal bade nuntut el Marwit, cek nodong. Jujur. Awas. Kodok pesak itu. Apa itu apes? Tah. Itu. Anu akhirna eta jamaah anu megat teh dan normal pikiran. Aing satu megat di lemah.
kakarak model dia biasa mengganti nama padahal arek kapas arek ka Malaysia arek kaleuweung sekarang disangka tuh mau duit panggilan coba pun bejakeun kapasan baru mah waduh naon dibawa naon padahal arek kapas arek sapi nu kudu duit kan kumaha awakna dirogahal duitna diram akibatna bohong saya dina ali mah jud mangga jawab arek kapasan tanya mau duit kan watin ka beta mungkin geus besa kali nah baget nah eta wasilah jud wasilah ben mata kula sok ngadap belum bahaya aya geus moal dipercaya ku jelema loba jelema nu kalakuan tukang ngabohong ka mani ke keukeuh asal geus nyaon batur-batur bawa eta jelema sok ngabohong geus moal percaya sanajan diluka-liku carita keukeuh geus alieur aing mah geus mangkat aing percaya coba disieu hiji